bukan mundur Pak Herman eta ya eta teh loba teh wah sakit teh wah nanti sakit teh sabaraha kibiknya tah nah sabaraha kibik eta wah aduh eta di tukang wah euy urang ngahajat teh di tukang di semaina teh supaya nah di ditu di Pak Herman bosna naik-naikeun semain juga intinya mentak eta ge bisa antepkeun heula udah mah keun antepkeun ku ayeun di nyarek neang budak lian can di telepon are maksudnya kaburu aing teh ku ayeun mah sok teu mikirnya mungkin aja duit yang manehna kan batur teh bisina ban urang teh nya tugas aing kitu mah sih jam sabaraha gitu tugas kitu bisina Pak Herman jadi babak belur gudug ieu esok nelpon tadi ngasihna bisina gitu urang terus ke depankeun kejadianna kieu pan tuh macuy